Ayeuna teh bade biasa mah pai lembur. Budak sarud deui. Hah? Budak sarud. Nya, Yogi nu bade teh yang sok ribut oga-ogi. Ya, Ya abi ieu teh. kerasakna naon. Alhamdulillah pi. Ari sudah dewasa makan ngurus nyalira. Bade ka mana pi? Jalan Oh, bade ka Serang? Mangga. Geuning getol ka Serang wae. Mangga pi ya, hati-hati. Mangga. Tah, lamun di dieu carita keur SMP, Lur. Keur SMP teh dek teh sok nongkrongna di dieu tak inget. Di dieu jeung barudak. Tah komo nu sok bobogohan mah teh di sok saha dak tah bobogohan. Kudek dieukeun tah di dieu tempat bobogohan teh. Baheula teh nya tah dek teh sok nongkrong teh di dieu meme sakola teh tah. Meme sakola teh di dieu nongkrong bari ngadahar bala-bala. Jeung kameramen oge sarua di dieu tah nongkrongna teh. Ada bala-bala gitu. Mang, mohon. Kamari pisan magrib biasanya eta alhamdulillah damai. Sadayana. Nyata kan kamari kan boboran teu euwih. Oh iya. Janten anu pung aya salse naon aya waktos euwih heula ngintip heula. Tah, ieu sakola SMP. Dek, sakola SMP di dieu. SMP Negeri 3 Cikadu. Nya. Di dieu teh tempat nongkrong. Tempat nongkrong tah di pipir ieu teh percis pisan tempat bobogohana. Babarudak. Tah, budak. Baheula teh anu inget tadi dia pernah bobogohan sia. Kodek dibejakeun si ayeuna mah. Tah di dieu tempat bobogohan teh nya. Inget keneh teu pipir kelas. Pipir kelas